hayo tuturkeun ka hayang bikang sampai ka langit moal aya anggeusna. Hayo geura. Jabikang mah kitu, an nafsu katifli. Jabikang mah kos kitu, nafsuna 9, akalna hiji. Ari lalaki akalna 9, nafsuna hiji. Hot ge mantak bikang apa dibere duit 2 karung, beak moal nyesa. Pancena kiai nyaho, pugu kitu pamajikan aing ge. Teu ngomongkeun batur. Ka pasar kamari ji, beneran deh, hayo berangkat. Bari jeung tunduh ge kula hees kula na mobil jeung supir. Ulah kebal moal, meuli naon? Tak iya tapi tak meuli ieu. Oh, lah duiteun 1,5 juta tuh. Barang balik rangindu meuli pot bunga. Ari lalaki nafsuna hiji, akalna nu 9. Teh lalaki mah akal nu pinter. Teh ulah percaya teuing ka salaki keleuyeur. Nyeleuyeur be cicing kalem doang teh palin. Ulah gagabah. Moal barokah. Pamajikan nu pelit kami toha. Nu neangan duit salaki urang. Kunaon hendak mere duit ka indung bapana dicarek. Pamajikan bloon. Tina tolol 7 kilo keneh ka ditu. Salakina sieun, salaki polongo. Sieun ka pamajikan, bloon di atas bloon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alal mauta tadhkiratan lil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalina wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa qala habibuna wa nabiyyuna wa maulana Muhammadun hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Langkung tipayun mangga urang sadaya sasarengan muji tasyakur ka Allah anu maha ghafur. Salawat miwasalam mugia Allah curahkan kajungjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan urang sadaya anu haladir jaga di poe kiamat sing kenging syafaat.
Al mukarramun, para kiai, para sepuh, wabil khusus guru urang, sepuh urang, mama haji anu ti Cihelang beserta keluarga besarna anu ku pribados sangat dipika hormat tur dimuliakeun. Urang doakeun mugia mantena senantiasa Allah berikan kesehatan lahir batin, dipanjangkeun yuswana anu barokah. Akhina al mukarram anu ti Pasir Ona kersana al mukarram Kiai Haji Dace sakeluargi, ku jisim kuring dipika hormat oge teu hilap keluarga besar Sohibul Haul, keluarga almarhum almaghfurlah Bapak Badrun bin Senan, bil khusus istrina, putra putrina, mantu cucuna anu ku pribados dipika hormat. Mugi-mugi ku Gusti Allah sing dijantenkeun putra putrina, putra putri dzurriyyatan thayyibah. Almarhum anu ayeuna keur ngambah di alam kubur, di alam barzah, mugi-mugi ku Allah Subhanahu wa taala sing kenging rahmat di alam kuburna, kenging kanikmatan di alam kuburna. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Haul eta parentahan agama. Setiap perintah agama itu mengandung rahasia, mengandung tujuan. Di antarana nu kahiji tujuan haul eta silaturahmi. Wasilah ayah haul ieu urang Cilukut sanajan tatangga panjarang panggih leres gitu, tapi alhamdulillah keluarga Bapak Badrun ngayakeun haul, keluarga Aranjeuna kararumpul, terus urang Cilukut ge bisa halaladir ka dieu, alhamdulillah. Sehingga kolot baheula ngadidik anak teh pohara, ari kuari mah geus jarang silaturahmi teh, siling anteuran geus jarang kuari mah. Baheula mah lamun ngaleupet bulan Sapar siling anteuran, benar. Lamun lebaran baheula mah siling anteuran, benar. Tak ayeuna mah geus teu aya, jarang. Baheula mah wau dulur misan, adi misan, misan mindo, kapi alo, kapi mamang, kapi uwa. Baheula mah wararau ai kuari mah masyaallah jeung dulur misan sorangan beh. Padahal saindung kolot sabapa kolot, kadang-kadang eta geus teu warau. Ainu baheula mah ngadidikna kitu pan, ceng menek lebaran ye. Ieu baskom nu beureum bikeun ka Ciheulang. Anterkeun ku sianya eta teh adi bapa sia. Ari baskom nu beureum anterkeun ka Cijaru, ta eta adi aing, berarti bibi sia. Baskom anu putih anterkeun ka ditu ka Kopi, ta eta kakak bapa sia keneh anu tukang ngabeakeun pakaya kolot teh. Contoh ieu. Padahal ibu punten eusina mah kejo setengah baskom, lauk emas 3 keureut, daging kotok 1 keureut, daging 2 keureut, endog araramin 4 kieu beh. Berarti endogna 2 dibelah-belah. Eta ngaranna endog keur amin. Ternyata eta kolot pohara ngadidik anak. Heh, lamun nguji bab dunia mah atuh urang ge sarua pan di imah bararoga. Tapi kolot lain kitu supaya wau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha? Abdi Maman. Oh, di mana Aceng? Di Cilukut. Naon jadi mana Kasarmin? Mohon cenah.
Iya abdi kana kasarmin lain ieu emak salaki pamajikan kasarman. Tak baheula mah pala hadirin kos kitu. Jadi kenal dulur jeung dulur, baraya jeung baraya. Ai kuari mah pala hadirin lamun aya be jelema beunghar kakarak di aku dulur ku manehna. Ai dulur sorangan anu saindung sabapa sapejit rejeun, peda miskin api-api bae. Bener gitu. Iyalah geus akhir zaman. Jeung dulur geus teu hayang wararauh. Maka alhamdulillah keluarga besar almarhum Bapak Badrun ngayakeun haul sehingga anjeunna jeung keluargana pararanggih laju alhamdulillah masyarakat di deuge kapanggih. Ai jate odah pukul cenah itoh cager dia. Cager teh alhamdulillah. Alhamdulillah teh heuh cenah bejana dia gering. Heuh teteh teu naong kula, teteh doang teu naong ka kula. Hi pugu aing sarua bae nyeri cangkeng dia odah cenah. Pan eta lumayan saling tanya, saling ieu, saling anu. Bener gitu? Sehingga keuntungan sangat luar biasa. Tepati-pati aya dua jalma mukmin atawa mukminat sasalaman, ibu sasalaman jeung rerencangan. Masya Allah ketika pisah, meme pisah geus dihampura dosana ku Allah. Alhamdulillah. Tuh ilah keuntungan anak. Geus ieu silaturahmi teh penting. Ulah diputuskeun ku urang pala hadirin. Sabab jalma kuari eta geus loba anu mutuskeun silaturahmi, geus loba anu geus teu harayang wauh jeung dulur. Maka alhamdulillah keluarga besar Bapak Badrun ngayakeun haul almarhum Bapak Badrun sehingga adina, mamangna, uakna kararumpul, tatanggana kararumpul. Alhamdulillah nyieun kabagusan pan di dieu tadi tahlil, maca kulhu, maca kul a'udzu birabbil falaq, maca kul a'udzu birabbin nas. Jadi imam tilok ieu kabehan ge. Kok membonget kieu mah potongan. Ya Allah, pala hadirin tadi dipimpin ku Mama Haji guru urang. Ya Allah, laju urang teh muji, laju maca salawat, laju maca tahlil, laju maca tasbih. Masya Allah, mangping pirang kabagusan atuh. Rabbana Karim. Iya geus haul nu kahiji tujuanana. Nu kadua tujuan haul pala hadirin wal hadirat mengingat urang teh bakal mau sabab pala hadirin sadaya urang tadi nage eueuh diayakeun ku Gusti Allah laju engke dieuweuhkeun deui tah engke dihirupkeun deui tidinya eueuh maot sehingga jelema diciptakeun ku Allah di alam dunia dititah berbuat amal sehingga ketika Allah ngadamel ruh manusia didamel ku Allah timulai zaman Nabi Adam dugi engke sahaboa eta jelema terakhir. Pala hadirin sadaya begitu dideule eta ruh. Ya Allah, pala hadirin kuat nuyak alabatan naon bae. Cek malaikat Gusti, ieu Gusti rek ngadamel manusia di alam dunia ruh bae ge sakieu kuat teteepan atuh moal cukup meureun di alam dunia. Kumaha cek Allah? Heueuh be mun eueuh paeh mah. Kan aya paeh. Sedangkan ieu paeh pala hadirin teu meunang di embung-embung, teu meunang di hayang-hayang. Tetep wayah paeh mah datang ajal kudu mod. Euy. Ya Allah, Pak, ari paehna mah teu dipikiran, tapi bakda paeh. Perjalanan masih kene panjang. Pala hadirin wal hadirat, makana cekang jeung Nabi irtanim khamsan qabla khamsin syababaka qabla hiramika. Anjeun kudu siap-siap, kudu tangginas kana nu 5 perkara samemeh datang nu 5 per hiji anjeun ibadah ka Gusti Allah sababaka qabla hiramika
mengpengker ngora memeh datang kok kolot geus kolot mah boro mengpengker ngora pala hadirin makana cek ulama eta umur kabagi-bagi awas ya borosot jelema lahir ke alam dunia timulai lahir ke alam dunia sampai 15 tahun sampai kabalik ngarana sibyan budak ti 15 tahun sampai ke 35 tahun ngarana sabab pemuda atau pamudi ti 35 tahun sampai ke 50 tahun eta ngarana kuhulah tamulai ta kuhulah mah penyakit darah ratang linglung rada lumayan pohoan rada sering asa-asa tacan horek ngecrek deui bae kuhulah ti 50 tahun kamana kana 70 tahun ngarana suyukhoh kolot tati 70 tahun kamaot ngarana kibar ya bu ya nu matak ditita urang ku agama bahkan cekang jeng rasul rek ibadah mah mengpengker ngora memeh datang kolot geus kolot mah karasa ku ibu mata kurang dele huntu aroclok waduh pandang dengan ngakan sukro kumaneh mah doang main bola bae tadi sungut sukro bener baheula mengakan jengkol ngarauk-rauk ngakan pete ngarauk-rauk kuari mah teu meunang asam urat bener kadu darah tinggi embe darah tinggi teu meunang tuh mantak mengpengker ngora mantak awas pemuda ulah kieu ya kaji kami mangora kene kebae ibadahna geus umur gocap la ilaha illallah lamun nyampe lamun modar sedangkan ieu pae ai kitu kumaha eta pae euy kadang-kadang indung bapana aya kene anakna mah geus pae aya nu kitu kadang-kadang adina mah geus maot kakana mah aya kene aya nu kitu aya ya Allah pala hadirin sedangkan eta maut datang na ngadadak bari jeung teu bebeja heula waduh pak bu ya nu kudu dipikiran ku urang makana ke urang dongeng saeutiknya eta sahabat rasul pala hadirin namina Salman Al Farisi keur ngalamun beta Salman ngahuleng be mikiran opat perkara ai torojol Sayyidina Ali cek Sayyidina Ali kunaon Salman kumaneh ngalamun bae aduh bingung cenah Ali ieu bingung naon bingung mikirkeun opat perkara anu kukula can kapikir meuni bingung ieu mikiranana cek Sayyidina Ali kita ini sahabat Rasul jangan bingung-bingung ulah bingung-bingung hayo cek Sayyidina Ali geura bebeja naon anu dibingungkeun ku anjeun oh, atuh sugan bae burung cenah cek Sayyidina Ali kula bisa mecahkeun. Bisa mantuan kana kabingung anjeun Salman Al Farisi. Cek Sayyidina Ali. Coba bedakeun ka anak. Cek Sayyidina Ali. Naon kabingung anjeun? Kieu cenah Ali aya opat. Hiji kula mah bingung ieu pamajikan di imah nitahana nyangan duit beh titah nyangan duit. Aya nu kitu. Jarang eta pamajikan nu nitahan ibadah gawena titah neangan duit ba emangna ge maaf pak euy bapak-bapak heuy he ieu tugas bapak-bapak berat karage ya Allah biasana ya lamun ceramah nu dibebek ibu-ibu kuari mah moal kukula nek dipangmeunangkeun ulah kitu kudu kumaha kewajiban laki eta dengekeun jawab ku ibu-ibunya pak dengekeun ku bapak lamun pamajikan bapak teu bisa usoli eta kawajiban salak kadenge pamajikan teu nyaho jampe wudu kawajiban salak nah
Pamajikan teu nyaho sifat 20 kewajiban. Pamajikan teu bisa maca Quran wajib dipagahan eta kewajiban salak. Kadenge Pak, harem jadah doang. Berat eta lalaki tanggung jawabna. Iya gitu kumaha. Ya Allah, eta keur urusan agama. Pamajikan teu nyaho jampe wudu, teu nyaho batal wudu, teu nyaho jampe wudu, teu nyaho sifat nu wajib di Allah. Teu nyaho sif aqaid anu jumlah 50 eta nu wajib ngajaran ka pamajikan, lain kiai tapi salak. Buhakan jeung pamajikan saha nu ngomong hakan. Aing masieun amat budak ngadengen ge. Doang deui masalah ki lamun teu usaha daekeun dibalangkeun ku nu kieu mah ieu. Dangukeun ya Pak, berat tong jawab salaki. Laju eta mere napakah? Denge kejawab deui Bo. Anu neangan duit kudu salak. Nu nyieunkeun imah salak. Nu ngepel imah ge salak. Bahkan nu ngisangan anak ge salak. Anu ngejo salak. Naher cai salak. Nyeusehan ge salak. Nyeuseuh popok ge jeung cangcut jeung BH salak. Tadi nak kita pikir gitu. Jika gabah. Kewajiban salaki. Ya Allah. Cek ibu-ibu cocok kiai terus. Kadang tak kucili bapak dia. Bow. Laju hari iya cenah pamajikan tugas nasabaraha. Pamajikan mah tugas nangan 2. Hiji taat ka Allah jeung ka Rasulna. Hiji taat ka Allah jeung ka Rasul. Nu kadua taat ka salak. Ngan 2 pamajikan masa etik tugasna. Hiji taat ka Gusti Allah jeung ka Rasulna. 2 taat ka salak. Mantak ibu mau cek salaki mah naher cai, ibu kudu naher cai. Mah ngejo atuh ibu kudu ngejo. Mah ngampak sulu atuh kudu ngampak sulu. Akur bapak-bapak kakarak brai bede tugun makami cenah. Ai pan tadi ge 2 kewajibanana. Gitu kumaha gitu sih. Ya Allah. Terus ya. Cek Salman Al Farisi teh bari ngalamun. Pan eta cenah li pamajikan mah di imah ditahan neangan duit usaha bae usaha. Ya Allah, jarang pamajikan ditahan ibadah. Aya eueuh di dieu nu kieu ya. Nu kieu dengekeun ya. Kela. Kia ya, trong, dur. Manehna nungguan warung salaki jeung pamajikan. Salakina jojong bae, cek pamajikanna pak. Kadenge dohor. Geura salat heul, berjamaah, kamas. Enggas, ulah mikiran dunia bae, milik moal kapahili jeung kotok. Ulah kagol deh, moal en. Geus kol, kudu gablek kais. Tereh mod. Geura itu berjamaah gantian jeung mamah. Bapak enggeus kebagian mamah nu salat. Aya Pak pamajikan nu kitu di dieu. Oh wah cenah ge horeng. Emang di dieu koe potongannya banget kieu mah. Eta nu tadina teu aya nyapanya. Teu aya. Lamun nu kieu nu kieu ya. Trong, dur. Ya Allah, prame di warung balanja. Cek salakina, mah hampurannya bapak nak ke masjid. Gede logo, so ustad. Karena kayak ngaji nanti lu penting. Enggak, engke heula layanan engke ilangganan kala labur. Salat mah aya keneh kebe nyap nilu, hola nyap nilu mah. Aya nu kitu. Kabeh asana eta. Makana teangan pamajikan anu ngadukung ka salaki dina bak-bakan urusan ibadah. Ya Allah, jarang cek Salman Al Farisi. Masya Allah, bahkan cenah ge eta lamun ngomongkeun Sayyidina Ali. Eta Sayyidina Ali mah pohara. Lamun ngomongkeun Sayyidina
Wow, pohara Sayyidina Ali mah. Sabab Siti Fatimah sangat luar biasa. Ketika Sayyidina Ali can nikah jeung Siti Fatimah, biasa bae ibadahna, barang geus nikah jeung Siti Fatimah, Sayyidina Ali gagah luar biasa, hebat luar biasa, bahkan sangat pohara ibadahna luar biasa. Kumaha kitu Sayyidina Ali mah. Lamun dibejakeun moal katurutan kurang. Nya. Aya geus ieu cacahan Salman behelanan Al-Farisi. Eta cek Salman Al-Farisi, Ali kumaha cara nanggulangina jaya pamajikan tadi manita tahan usaha bae nitahan usaha bae. Pak kudu mikir hirup madele anak 16 kami kuari kedeuneuh deui ya Allah. Kudu mikir padahal tu batur dala ih. Cek salakina teu kadala ku aing teu buta teu naon. Batur madala rumah tangga kadak 3 tahun, masya Allah baik imah 3 tingkat, laju cenah dalam motor 4, warung meni gede, mobil hiji, kamari bagi ke pengajian, masya Allah make emas bagi setengah meter gelangna. Laju antingna sagede ban pelek, laju cenah kongkorona kuat 1,5 kilo kuat bongkok lempeng nage. Aing mah iya papalik tiba heula ubar ku kelong ti bapak aing eueuh, ti bapak dia mah eueuh. Mantek aing sebenarnya masareuk seuk kawin jeung bapak dia. Aing ibarat tuh embung ieu teh ka bapak dia doang na aing ieu dipelet ih ka mamana tah jelema. Teu inget kana takdir euy. Euy. Ih aya nu budak baheula mah teu kitu. Nu baheula mah nurut ka kolot. Cek indung bapana teh, "Neng ka dieu, aya naon mak?" Lain neng bogok cenah kasih kemod. Contoh ieu. Lah jasi kemod mah pangdeuleu mamaku bager salatna daekan laju si eta mah hampang birit tutulung bae jelemana laju pangajian saminggu sakali ka nu mamah haji tilok tinggaleun ya Allah mamaku kabita dititahna si eta mah hampang birit ya Allah laju adzan mena manggeunaheun jabah heula pernah santren di Kiai Dace ya Allah mama cocok eta kumaha ka dinya. Atuh eta cenah ari eta rada hideung atuh wajar bae ja papa dia kitu kasep teh naon baheula rada geuneuk. Aing ge sabenerna mah endung teh ka bapa dia baheula. Anu kulatara aing titah ku kolot, alhamdulillah aing rumah tangga tah lajeng bapa boga anak wari 18 pan lumayan. Ih. Laju cenah eta neng kieu mama nu sangat boga pikiran nama eta kasih kemod. Kahiji bager nu kadua rada soleh, nu katilu si eta mah iya cokorna jebrak. Lamun eta teh kasawat teh kudu ngalektor cukup bae cenah make cokor manehna bae cenah. Kamari ge 1,5 hektar beres saminggu ku si eta mah cenah. Pan eta ngurangan biaya. Mangkaning sawah mah tulah aya 300 kotak cenah. Kamari ge leleceh bae ku manehna atuh anggeus alebatan kalektor sukuna. Aya nu jebrak di dieu sukuna. Aya nu kitu eta. Hayang boga minantu jebrak suku. Ari eta cenah salaki kumana cenah rada hideung terus teuing ja kumana ge teu geulis-geulis amat ja kumana ge ja perang sa mama doang jantung cenah nya atuh teuing bu boga salaki hideung ja kula sering ngomong ieu wiya salaki hideung masyaallah nuhun Gusti abdi boga salaki hideung terus teuing hideung mah ja angel kabelok kamari leutak nang leuge 3 cm teh kanyahoan jah hideung ieu. Masyaallah laju pan eta kamari alhamdulillah ngariung kanu almarhum Bapak Badrun Keraholan. Pangaruh salaki hideung nyokot berkat genep teh kanyahoan jah hideung ieu. Ya Allah, laju eta salaki abdi Gusti nyaho kulit hideung make baju hideung make peci putih atuh doang teh cak-cak. Laju eta salaki abdi cenah kulitna hideung atuh ka kabina-bina teh nya kulit hideung dibelikeun baju ku anakna baju beureum laju dipake atuh doang cangkang tangkil meh bede uyah asem kurang Cikaung jeung kurang Cilukut Terus teuing lah boga salaki hideung ge dodol Garut ge legit ari hideung mah hitam-hitam kereta api benar biar hitam banyak yang benci juga. Ya Allah, hei.
nu baheula mana rurut tah mantak balager eta rumah tanggana ala lakur aya nu kuari mah pan aya baheula mah anak nurut ka kuari mah tibalik kolot kudu nurut ka anak aya mantak cek Salman Al Farisi kumaha ya Ali cara menanggulangina eta pamajikan nitahana neangan duit neangan duit nyage etan hatina kasab teh kewajiban urang neangan apakah kewajiban salaki tapi kuat pohara jarang eta pamajikan nitahan ibadah. Waduh cek Sayyidina Ali kek aing ge bingung lebah dieu mah. Bingungan Sayyidina Ali tah. Haju teu kajawab ieu Li. Henteu. Teu kajawab Salman ieu. Bingung cenah kula ge. Coba nu kadua. Nu kadua yeuh Li. Eta Gusti Allah nitahana ibadah bae ibadah. Teu meunang maksiat sagede kuman-kuman acan. Sanajan ibadah urang eueuh kamanfaatan ka Gusti Allah mah. Para hadirin, urang maksiat ye teu ngamadaratkeun ka Gusti Allah Subhanahu. Lamun urang ibadah manfaatna ka urang, lamun urang maksiat atuh madorotna ka urang-urang kene. Ta iya bu ya, cek Salman Al Farisi, coba eta Ali kumaha menanggulangina. Waduh, cek Sayyidina Ali, nu kadua ge aing bingung deui bae cenah. Dua kalimat bingung Sayyidina Ali hadirin ngadenge pertanyaan Salman Al Farisi. Coba nu katilu. Nu katilu. Cenah Li, ieu setan ngajakana maksiat bae. Teu daekeun ngajakan Ya Allah, setan teh pan bu ngagodana pinter pala hadirin. Makana urang teh aya dina dada anu belaka tuhu malaikat mulhim, dina dada belah kenca setan laknatul. Makaning ieu setan diteuneunan ku Allah di dieu. Mantak urang teh tidak berjuang sampai kapae. Pala hadirin wal hadirat, ja setan ku Allah diteundeun di dieu. Coba eta cek Salman Al Farisi, pan eta setan ngajakanana maksiat bae saeutik-eutik acan setan ngajakan lamun sodako gede teuing torojol setan neuk naon dia gede-gede teuing muludan mah lobaan ieu geus dia mere 10.000 bae tuh setan mah mulai tah neuk naon dia salat kudu ka masjid jadi masjid ge salat subuh mah 2 rakaat di imah 2 rakaat mending di imah laju hayang ngees neuk naon dia salat jagi isukan ge aya keneh salat subuh mah terus setan ngagoda diteundeun dina awak urang. Kumaha eta Ali cek Salman Al Farisi cara menanggulangina. Aing ge bingung lebah dieu mah. Cek Salman kumaneh ngomong ongkoh. Ya ieu cenah teu kajawab pertanyaan kula. Enggeus terakhir, sugan kajawab. Anu terakhir ya. Ye nu terakhir ya cenah Ali, malakal maut datang ka urang teu bebeja heula. Jeung teu binang disodok. Mun tah mah benang disodok ku duit 1 miliar. Mundur 3 tahun ajal urang teh. Nek dicabut deui, mundur deui, nyogok deui. Mun tah mah tah eta malaikat ketika nek nyambut nyawa bebeja, pan ieu mah teu bebeja deui. Kadang-kadang jelema keur nangtung, geleketek pae. Tadi kene jeung aing di pasar babarengan ai kuari pae. Tadi kene dahar babarengan jeung aing ngaliwat babacakan ai kuari dina sampai keur diumumkeun pae. Tadi kene dahar kuari Pak. Aneh teu? Atuh henteu. Nuk naon sane aneh. Tadi dahar kuari pae teu aneh. Nu aneh mah tadi pae kuari dahar. Eta mah aneh tah. Woi, ka mana cenah si eta? Ku paeh ai kuari tu cenah keur dahar atuh bobongkong kejo nu kitu mangarana. Ieu Bu kumaha akhirna cek Sayyidina Ali teu kajawab ya Salman pertanyaan anjeun. Yuk urang datang bae ka Kangjeng Rasul, dongkap ka Kangjeng Rasul. Rasul weruh sadurunge winara cek Kangjeng Nabi, "Hei Salman, hei Abul Hasan, hei Ali,
lamun anjen bingung ku opat perkara tadi surga jaminanana. Berarti lamun pamajikan ka urang nitahan usaha baik sehingga ku urang dilaksanakan poho salat, poho ibadah, tolabul halal, faridatun ba'dal faridah, neangan perkasaban anu halal wajib tapi sabada anu wajib, sabada salat, sabada ibadah, sabada ngaji, kakarak urang teh wajib neangan. Lamun urang mikiran anu tadi, pamajikan ku urang diturutkeun, hayo tuturkeun ka hayang bikang sampai ka langit moal aya anggeusna. Hayo geura. Jabi ka mah kitu, an nafsu katipli. Jabi ka mah kos kitu, nafsuna 9, akalna hiji. Ari lalaki akalna 9, nafsuna hiji. Hot ge mantak bikang apa dibere duit 2 karung, beak moal nyesa. Hayo. Ka pasar mah duit 200.000, na tulisan nek mali anu tah cukup nyesa 25.000. Heh. Eta datang ka pasar teu meunang nanaon. Bikang mah nu teu deuk dibeli. Pancena kiai nyaho pugu kitu pamajikan aing ge. Teu ngomongkeun batur. Ka pasar kamari ji, beneran deh. Hayo berangkat. Bari jeung tunduh ge kula hees kula na mobil jeung supir. Ulah kebal moal, meuli naon? Tah ieu tapi tah meuli ieu. Oh, nah. Lah duiteun 1,5 juta. Tuh. Barang balik rangindu meuli pot bunga. Astagfirullahaladzim. Laju meuli bunga. Ceki jabolang ieu dibelian daun bolang buadak di kuburan ge. Coba eta. Laju meuli naon teh eta tah? Pot anu bagi di jero imah naon bae teu kalar ti bangsat teuing bengek kitu kudu kieu ieu. Iyalah awewe. Hayo tuturkeun. Nafsu na pamajikan sampai ka mana moal aya sebeuna ka. Bikang mah. Meuli emas no ieu potongan, dol deui potongan anyar, hayang ganti deui. Bikang mah kitu. Nah sebabna nafsuna 9. Ari lalaki nafsuna hiji, akalna nu 9. Teh lalaki mah akal nu pinter. Teh ulah percaya teuing ka salaki keleuyeur. Nyeleuyeur ber cicing kalem doang teh palin. Ulah gagabah. Ai barang kadang di lembur tetangga anakna 8 cenah. Nah sebabna pinter sia teh makalna. Bikang mah nafsuna 9. Coba nek nanya ku lama kami mah ieu lalaki di imah geus nyieun imah teh atuh geus bae. Paling amun aya hayang bangku benggeus. Jawab, sanu hayang bupet jati teh. Salaki teh pamajikanana. Kuja eta. Beres meuli bupet. Jati atawa lain jati, jakori mah minimalis cenah. Eta piraku cenah Pak polos beki meuli-meuli gelas hias. Gelas ditendeunan. Jawab, sanu hayang gelas hias? Bapak-bapak teh ibu-ibu. Itu eta. 18 tahun tuh dipake nanggelek, batu jang naon. Dipake henteu naon to. Tuh, nya. Geus awas ya Buya. Paya, tah. Geus lamun urang mikirkeun nu opat cek Rasulullah. Tadi tiap pamajikan ditahanan neangan duit bae. Laju Gusti Allah miwarang ibadah baik. Dipikir kurang ternyata ibadah bakal nguntungkeun ka urang. Sanajan ibadah urang teu aya manfaat ka Gusti Allah. Nah, urang dititah ibadah sabab ibadah mah perkara anu dipikaridho ku Gusti Allah. Terus. Nah. Cekang jeung Nabi, wahai Ali, wahai Salman. Lamun anjen bingung mikirkeun nu opat tadi jaminan surga. Geus lamun pamajikan nganyok-nyok bae Pak minta duit bere be. Naon kadaharanana belikeun ku urang. Lamun anak jeung pamajikan cukup sapoe 50.000 bere be 50.000 geus. Ai eta cenah gegerewekan hayang geus urang mending ngalawan torek sabelah ceuli.
Heuh. Heuh. Ya. Laju lamun orang nek ibadah, makana cek Kangjeng Nabi tadi, nek ibadah mah ya sababaka qabla hiramika mengpengker ngora meme datang kok. Geus kolot mah boro-boro nek maca surat Wadduha ge teu tamat-tamat, wadduh cenah ieu. Cek incuna kunaon teh mah kolot aing teh tadi waduh deui. Coba orang ya, ai keur ngora mah ya mata jelas kene, huntu kuat kene. Bener? Suara kuat kene, maca mata jelas kene. Coba eta munasabah cek Nabi, sababaka qabla hiramika mengpengker ngora meme datang kok. Geus kolot mah ye pantaran ibu yang karolot ya, het ge. Diu kebal teuing cangkeng. Benar? Emok bae asem urat. Cicing bae asem beungeut. Jadi penyakit kuari macam-macam. Laju dilonjorkeun cangkel, ditikelkeun deui. Waduh, mata geus kurang deuleu. Huntu aroclok. Masya Allah, pasehat geus teu pati. Ya Allah, pipi geus peot. Diuk cangkel teuing, nangtung cangkel. Geus kolot mah loba pangaruh diuk aruh hudang aruh. Mantak mengpengkeun ngora meme datang. Keur ngora mah kuat. Bu. Ya. Urang ibadah kuat, salat kuat, segala kuat, maka mengpengkeun ngora meme datang kok. Ibadah mah deui kadituna sihataka qabla sakomika. Mengpengkeun sehat meme datang ger. Geus geuring mah boro-boro. Kunaon mah mama teu kawawa. Aya ngalaudu. Terus mah ngareupkeun ka kiblat, mah hayang salat. Mama geus lain rarasaan, kuari geus deukeut ka hareup jauh ka buri. Kuari geus teu ngeunangakan tai-tai acan. Ngakan uyah arasin, ngakan cabe lalada, ngakan gula aramis, ngakan teh ceuli pait. Atuh jelema cager tah nu kitu mah nyang mangnya. Atuh jelema cager tah mah. Yeay, coba eta. Laju kunaon cek Gusti Allah. Hei, eta ibadah lain keur jag-jag. Ai geus gering beka karak. Ya Allah, ya Allah. Cek Allah, kakarak eling kangaran aing. Cek Allah, nah ku aing digeringan lah. Ya Allah. Cek Allah ngeunaheun ngaran aing disebut-sebut ku sia. Cek Allah diparahkeun deui ku aing. Ya Allah. Ya Allah. Gusti. Ih cek Allah ngeunaheun ngaran aing. Aing keur jag-jag sia ka mana bae. Cek Allah keur jag-jag ka mana? Keur jag-jag ka mana? Bae. Bo, hayo kita berbuat amal soleh. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan. Saka mampu urang, sabab urang di dunia ngumbara bakal kembali ke mana? Ka asal urang. Engke di ditu nu langgeng mah. Jelema maot, pala hadirin wal hadirat, ingat. Ieu eueuh kuari nu kieu ye, nu kieu ye. Assalamualaikum datang ka kiai. Waalaikumsalam. Naon? Hek kiai kula minta doana, kula mah heuh didoakeun ku kiai naon? Ieu kula coba kumaha hayang cara paeh senang. Aya nu kitu? Ibu-ibu pernah teu minta jampe kai kios kitu. Kumaha ieu kiai kula hayang paeh ai kitu paeh senang kumaha? Tamamun ni'mati al mautu ala dinil Islam. Pae senang mah mautna nyandak iman is la yukhladu man fi qalbihi mithqalu habbatin minal iman. Moal langgeng di neraka jalma anu aya keimanan dina hatena sanajan sagede sireum ateul. Ya Allah, moal malah hadirin matak eueuh deui paling gede dua eta nikmat iman is nyababkeun urang asup ka surga. Eta nikmat iman jeung Islam. Bu, Pak, euy. Ieu jarang jelema nu ngomong,
kumaha kiai hayang paeh jampe hayang paeh senang. Nu kadua kos kumaha paeh senang? Kos kieu leletikan behelanan ya. Kos almarhum Bapak Badrun. Haolan dirayakeun ku anakna. Punten sabaraha putrana ieu kabehna? Aya nu nyaho. Putra Bapak Badrun sabaraha? Ayo nu tilu nu apa jadi 7 beta. Itu apa ieu 3 ieu. Sabaraha? Tadi teh nu anak nu kaji samangna tadi teh. Ah. Bang John. Eta anakna sampean 4. Ya Allah, putrana 4 ya. Ieu Bang John teu gagah. Anakna teu hebat. Minantuna teu hebat, sanu hebat? Atuh Bapak Badrun. Bisa nyiptakeun anak birrul waliden. Nu jadi pertanyaan, orang bisa moal nyiptakeun anak doang Bapak Badrun tah. Ketika maut di haolan, ya Allah para hadirin wal hadirat, ya kedeng orang bahas tujuan haol. Makana kembali ibu bapak hadirin wal hadirat, para jamaah sadaya, geus ibadah beungpeungker sehat, meme datang gering. Nah, anu katilu belanan cek Nabi hayataka qabla mautika, neuk ibadah meungpeungkeun hirup memeh datang mah. Sedangkan geus maut mah eueuh. Pala hadirin, imah geuli pamajikan geulis moal diais, imah gedong moal digan. Pakaya loba moal dibawa, nu dibawa ngan naon? Nu dibawa amal perbuatan masing. Matak usahakeun di alam dunia ditanyieun amal amal soleh supaya orang asup ka liang kubur boga amal soleh. Geus urang ge maot hayang mawa amal, cek si soleh ari aing mawa amal saya jebeak amal aing kabeh dibawaan. Bu wayana salat ulah tinggaleun nya, pangajian saminggu sakali, maca sholawat sapoe 100 balik mau ulah tinggaleun, maca istighfar sapoe 100 kali mau ulah tinggaleun sapoe sapeuting. Pala hadirin sadaya, supaya naon? Aya urang sampereun jaga di alam kubur. Sabab jelema ketika asup ke alam kubur, al qabru imma raudatun min riyadil jannah wa imma hufratun min hufarin nar. Min hufratin nar. Alam kubur eta bu kadang-kadang jadi taman surga, kadang-kadang jadi pertamanan neraka. Ya, nu jadi pertanyaan, iya urang hayang boga taman surga tah, hayang boga taman neraka. Caca lager iya. Hayang boga taman surga, bu karak neuleuh ka taman mini bae ge. Ka Jakarta pohara. Ya Allah, asup ke alam barzah. Boro-boro ke alam barzah tuh, orang Tangerang mah meme ke alam barzah, ke alam sutra heula. Neuleuh alam sutra bae geus molohok bae kok sampai ka ngacah-ngacah. Tak iya nu jadi pertanyaan, asup ka liang kubur, kubur teh pertamana tempat. Kadang-kadang jadi taman surga, kadang-kadang jadi taman neraka. Kumaha urang memodalna keur waktu di dunia. Ya Allah, euy. Mata ke hayu ayeuna urang berbuat amal kabagusan, komo ieu di akhir zaman. Wayana diraksanya anak urang, pamajikan urang, geus ulah mikirin awak batur. Pikiran awak sorangan salamet moal. Ieu di alam kubur, waduh nya poek. Nya leutik digenjat ku taneuh. Waduh. Cek kubur, cek taneuh, ana baetud dud. Woi orang Cilukut, aing tia imana cacing dicok-corok dia koing jeung polo-polona. Nah kumaha? Waduh, sedangkan aing tea cek taneuh tempatna cacing.
tepatna bilatung. Ya Allah, lamun jelema boga amalia anu soleh, pala hadirin di alam kuburna boga pertamanan sur. Lamun di kuburan selamat, insya Allah aditu nage bakal selamat. Amin. Lamun di kuburan ana loba masalah, komo kadituna leuwih hese, leuwih gawat sabara alam nurek dilewatan ku urang kadituna mah pala hadirin. Ya, ayeuna di alam barzah. Ya Bapak Badrun mah keur senang. Kumaha kitu keur senangna? Dalet tadi dikiriman Fatihah, dikiriman kulhu, dikiriman tahlil, laju sodakohna, masya Allah berkatna nyampe ka ditu. Lamun iya putra Bapak Badrun ngayakeun haul beak pala hadirin 100 juta, maka ka Bapak Badrun 100 juta, ka anak nage pahalana 100 juta. Geus ieu tujuan haul, anu katilu tujuan haul birrul waliden, bakti kanu jadi indung bapak. Tah geus teu aya ayeuna, aya keneh jimat hiji deui ibuna aya kenehnya. Aya keneh ibuna. Ibuna aya keneh ta Ibu Bang Jon. Eta jimat, urusan, karunyaan, hormati, naon kahayangna turutkeun. Ya hiji deui, Ma hayang naon geura ngomong, lain mun hayang naon. Mending kene urang jalan-jalan yuk lalieur mun teh hayang. Mah bisi hayang ieu hayang meuli mobil yang naon yang bisa henteu. Teh hayang mah mambung. Geura ngomong mah mun hayang dar-dar naon lah mun teh hayang naon. Geura mun hayang bubuahan teh hayang. Geura ngomong hayang naon geura kuari hayang naon geura beubeng abdi boga duit. Hayang emas. Hayang. John belikon. Emas sabaraha gram hayangna? Atuh hayang bae 300 gram mah. Boh. 1 gram kuari 1 juta. 350. Bangsatnya. Beuh, atuh beak ieu mah sistem dijual lah sana. Iya maka indung koret. Ya Allah, indung maka anak pala hadirin kuat pohara. Dale eta indung ngandung nangandung anak tiba heula, bener teu Bu? Bener? Ibu reun heuh ngap. Capek ngajuru nyeri. Nyeri lah sampai cek kesehatan saking nyeri ngajuru 5.000 urat saraf anu laletik para regat. Masya Allah. Bener. Nya mantak 40 poe cek kesehatan ulah diganggu ku salakina. Eta pamajikan. Nah sebabna urat saraf paregat. Lewat bae ti 40 poe urat gede asup teu kasapih deui bae. Atuh geak deui bereuneuh deui bae. Ulah haram jadah doang. Ya Allah. Eta indung coba indung. Ya Allah indung mah coba indung indung mah. Indung. Ya Allah. Gering anak dijagaan di rumah sakit, benar. 3 poe 3 penting ya Allah. Anakna indungna ceurik. Anakna kumat. Bapak. Ya Allah, anak urang si Dede Pak. Dur beceurik pan mikang mah kitu laju ceurik bae. Atuh salakina ilu geumpeur. Dur berangkat, Masya Allah ke rumah sakit, langsung diimpus dikit itu, karak sadar, alhamdulillah menang 2 poe cenghar, 3 poe titah balik, alhamdulillah Pak, anak urang cagernya Pak, alhamdulillah Pak, anak urang cager guwuk bisa laki nu cerik, kunaon Bapak cerik di mana mayarna aing cenah, mantak beda cerik salaki jeung pamajikan mah. Geus lamun pamajikan mah ceurik ti heula, mun salaki mah panderi ti mana mayar aing. Tapi kolot deuleu. Tapi anak ya Allah indung hayang berobat. Ih. Anak mah 12. Mobil bararoga, indung berobat kuat kana ojek, anak bloon. Kadenge. Hoi, kadenge. Bakal nyesel anak nu kitu. Moal mulia jelema nu tukang ngantep indung bapak. Bu dangukeun ku ibu ya. Ieu loba nu ngadu ka kula. Dengekeun, haram jadah doang.
dengekan ya. Aya naon manuti mana? Manuti lembur anu. Oh, jo aya naon tuh pukieu cenah Kiai kumama ya Allah ya Robi. Atuh anak abdi alhamdulillah usahana sakitu mah maju ja alhamdulillah. Manenak baheula mah keur bujangan ka emak teh pohara. Nah naon emak diturutkeun ya itu diturutkeun ya Allah kadulurna karunya. Ya Allah, iya dibagi, itu dibagi. Ai barang kuari geus boga pamajikan, Masya Allah. Mere duit gitu loh, kadang-kadang ngepulkeun ge. Paling ge ngiriman ala kadar doang, lantaran disangkeret ku pamajikan. Pamajikan polongo. Ibu naon nyarek-nyarek ka salaki mere duit ka indung bapana. Moal barokah. Pamajikan nu pelit kami toha. Nu neangan duit salaki urang, kunaon ndek mere duit ka indung bapana dicarek. Pamajikan bloon, tina tolol 7 kilo keneh ka ditu. Salakina sieun, salaki polongo. Sieun ka pamajikan, bloon di atas bloon. Sieun ka pamajikan, ndek kana kahadean. Muntah masih ndek mere bikang teu paruguh kakara. Justru elingan ku induk pamajikan anak. Pak, geus boga milik urang gajihan. Oh, ayeuna mah. Emak geus dibere di ditu. Atunya emak bapak di Cilukut. Encan, geura bere. Ih, indung empat ieu doana ti emak. Urang bisa kieu doa indung bapak. Oh, geus bere bae. Mantak lamun urang embung curiga nu mere ka indung salaki pamajikan, nu mere ka indung pamajikan kudu salaki, engke moleh curiga. Ulah-ulah dengekeun ku siaran jadah doang. Gue sok ngatur pamajikan ka salaki. Macem-macem. Ulah kitu elingan ku ibu. Pak, geus dibere duit mak, encan geus bare ku mamah. Bara duit. Geus bare 500.000. Ay kitu. Leutik amat urang boga duit 10 juta bere, 2,5 juta. Ih. Ja urang alhamdulillah nek naon? Bare-bare 2,5 juta. Assalamualaikum, salam ai jago maneh odah. Mohon cenah mah jeung sasia terangan bae. Ai anak aing si Odih ka mana? Eta mah berarti ku sajodoh di salakina Odih pamajikan odah ieu. Boga anak lalaki si Odih anakna. Mah ka Odih pugu kurang kurang sehat, taju. Iya ai milik tina ka Odih ieu. 2,5 juta. Mah video cool heula nya video cool. Bisa percaya. Assalamualaikum mak. Jager ya teu ka dieu. Pugu abdi rada nirisan mah. Oh, lain eta mata dititipkeun ka si Neng duit 2,5 juta. Oh, atuh alhamdulillah gede amat. Allah judi aya. Ulah mikiran abdi aya doakeun bae atuh koe didoakeun. Maksud ayah alhamdulillah nuhun koe ngidoakeun dia moga sing berkahnya didoakeun koe ngidoakeun dia sing berkah. Masya Allah sanajan indungna beunghar jeung bapana ketika dibere ku anak lain deui rasana. Masya Allah para hadirin ngadoakeun indung bapana kumaha cek malaikat tarurun malaikat ti luhur langit ngadoakeun ngaijabah ngilu ngaminan doa indung ngariduan kanu jadi anak. Kadenge John dengarkan olehmu John. Ulah hook ka indung bapa mah. Moal aya urang mun eueuh indung bapa. Benar. Benar. Ya Allah para hadirin, alhamdulillah atuh ya. Bapak Badrun almarhum. Ya Allah tiasa ngadidik putrana dikoet hatena ku Gusti Allah. Ieu amal Pak Badrun keneh ieu. Para hadirin wal hadirat Rabbana Karim. Ya Allah geus tujuan halta birrul walidain lamun keur aya keneh indung bapa urang hormati ayeuna geus maot zarahan makomna minimal 1 tahun 3 kali 1 tahun 2 kumaha cenah baji jak ulama teu bisa. Nah mun teu bisa teangan ustad nu ngalalanggur jangan badeg ustad ngalanggur ya ku bulan mulut beak paling setengah riung deui. Langsung baik assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasarman.
Oh naon? Paling dan terjarah. Oh kabah siap. Ayo berangkat. Berjarah. Lumayan pan. Urang bisa jarah jeung ustad, bisa jarah jeung kiai. Da urang mah rumasa teu bisa gitu. Mantak penting di boga anak saroleh. Boga anak hadirin sadaya bisa maca Quran. Boga anak bisa ngajarahkeun. Tages birrul walidain kanu geus daya mah sodakohan ku urang. Sabab naon? Cek Nabi ma'ala ahadikum idza arada ayyata soddaqo bisodaqatin tatawu'an ayyaj'alaha liwalidayhi fayakuna ajruha liwalidayhi. Tepati-pati aya hiji jalma sodakoh nyodakohan indung bapana maka kumaha eta fayakuna ajruha liwalidayhi maka ganjaranna pikeun indung bapana. Ya, iya ganjaran iya ya kabeh ya pieu pikeun Bapak Badrun nyampe ke ditu doana kulhuna tahlilna pujina laju kumaha sodako ieu ya kadaharanana nyampe ka ditu Bapak Badrun keur bunga ai pikeun anak-anakna jeung istrina anu ngayakeun haul walahu mithlu ujurihima min ghairi ayyan qussa min ujurihima syai'un. Pikeun anak-anakna anu ngayakeunana eta teu dikurangan sagede kuman-kuman acan pahalana. Lamun ieu Bang John jeung anak-anak nu sejen beak 50 juta ngayakeun haul, ganjaran ka Bapak Badrun 50 juta, ganjaran jeung Bang John anak-anak almarhum 50 juta, teu dikurangan sagede kuman-kuman acan. Kumaha cenah tatanggana milu mantuan tapi milu nyatu 3 kali. Henteu sakitu taman teu. Milu nyatu iya. Anak genep dibawa kabeh. Wow. Balikeun semur mau sapiring. Ai. Henteu tah mah teu sakitu. Heuy. Matak ulah hook-hook. Sodako ka indung, Ba. Nah, ya. Bo, datang kuari. Ka mana? Ka almarhum. Almarhum keur bunga. Ngadoa ieu almarhum. Lamun dibuka hijab teh maka denge ku urang. Kumaha cek Bapak Badrun? John, dengekeun ieu doa Bapak kumaneh. Ieu almarhum ngadoa. Allahumma gfir liman nawwara qabrana wa basyirhum bil jannah kama basyarna biha. Allahumma gfir liman nawwara qabrana, moga-moga Gusti ngahampura liman nawwara qabrana ka pamajikan abdi, ka anak incu minantu abdi, ka tetangga abdi Gusti anu geus nyaangan kuburan abdi ku sodako-sodakona hampurakeun ya Allah eta dosa-dosana anak-anak abdi, pamajikan abdi, minantu abdi. Tuh kolot mah di dunia ngadoakeun geus maot masih kene ngadoakeun di alam kubur pikeun anakna. Wa basyirhum bil jannah, moga-moga Gusti ngabubunga ka anak incu abdi jeung minantu abdi nu ngayakeun haolan abdi bil jannah bubunga anjeunna ku surga kama basyarna biha seperti bungana abdi ku sodako-sodako aranjeunna. Kitu ngadoana eta almarhum. Ya Allah atoheun geus ayakeun haol. Kumaha cenah Kiai kami mah teu mampu ulah ngukur John. Ukur kamampu urang balik ti dieu salaki jeung pamajikan misalkan ya boga anak 2 adik kakak tah kak tadi ngahadiran Ki Jamal di imah John atau ngahadiran lah diruyuk beri molor hai iya jelema tah lain di dia cek urang kakarak jeung ceramah assalamualaikum jelema gitu mah ulun nembalan sih. Itu mah ruyuk dulu loba jelema. Ya Allah. Assalamualaikum. Jelema ta jelema. Ah jelema. Terus kan. Jelema gitu menembalan iya. Mun cicing mah moal teu sanggup. Terus cicing mah teu sanggup. Terus. Ah bener jelema. Iya sabaraya. Tuh bener jelema gitu mah 5 cak mana. Bisi 7 doang emang ngajawabna ieu. Terusnya Pak. Ya Allah, para hadirin. Kak, tadi teh Ki Jamal ngomongkeun ieu emak urang eta mah si Jonnya masyaallah bae. Ku pohara kakara ge satahun kamari abana maot di haolan meuni rame. Urang mah 8 tahun ieu. Atuh kumaha? Ih cek kiai ge kamampu urang.
Oh, juga matu ya. Pan emak payana bulan silih mulut aya kena waktu. Atuh pan anak nang urang-urang duaan. Hayu geus. Urang ayakeun bae haolan. Sabaraha besekna? Geus kula nyen 10. Kakak 10. Siap, siap. Aku paling geus saduseun. Ja cek kiai ge sakamampuh urang. Ya urang kumaha pan. Atuh pan kakak usahana pan senang bae. Orang dagang eta dagang abu. Senang bae pan kakeprok bae pan usahana. Atuh salaki aing ge cenah usahana mah sebet. Tapi kok sok dituturkeun bae mata aing masuk ngilu bae masalah ke usaha supaya lebih berkah. Aing mah atuh kira-kira teh salaki teteh usaha cenah pipilueun supaya lebih berkah. Ai salaki teteh naon usahana ngojek, ilu naik bae ilueun. Atuh menang muatan ge moal. Kabina-bina salaki tukang ojek kumaha ngilu bae ka mana ge. Terus ngayakeun akhirna alhamdulillah. Makaning masyarakat urang aya 150 ya. Tapi urang boga 20, panggil RT. Teh ka dieu wayahna ondangkeun ustad. Nya naon? Haul. Wayahna 20-an bae jeung sia aja 20 hiji. Aya kitu kumaha? Teu deui modalna teh iku wayang-ayangna. Kami kabita keur penting ngadenge ceramah Bah Haji laju ngadeuleus eta sangaranna Jon, masyaallah puara. Anda kanjang Ustad anu. Hanges, awas siang ngondangna kudu make motor ulah lempang sia. Bisi ditanya ku masyarakat. Make helm. Oh siap. Untuk RT make helm ngondangna. Jam sabaraha ngadeungna? 6:30 dek magrib. La ilaha illallah. Mun cenah halan riem-riem banget ya. Ustad kena rokok begitu. Saya mau motor make helm asana tamu ya cek Ustad. Wih, dasar yang keur boga duit cek Ustad rokok aing 2 deui, rokok cengkeh ya ge. Tidit, wih, mangga kalebat dibuka haram sejadah RT orang sia. Kadieu tad ulah loba omong ieu naon. Diondang hariung ku si anu 5:30. Laju wayahna Ustad ka imana mau motor make helm. Bisi ditanya ke masyarakat kan becek tangan 20. Ya gitu mah siap. Jam berapa? 5:30 berangkat Ustad, pakai helm, pakai sorban. Gagah be. Oh, teu kaciri. Datang ka meta lah nunuk di haolan. Titit buat norolong bablas ka dapur motor ka ditu guraan. Gasupkeun. Di deuleuh geus aya 20-an. Ari RT eueuh. Cek nu boga ieu mah, ai RT ka mana? Balik. Tengkeun. Ai kumaha tadina sia. Pan kula mah tugasna ngondangkeun doang ja aing mah teu diondang cek RT. Ieu deui RT dirada geblek deui. Aing mah cenah teu diondang, ngondangkeun doang. Dititah ge. Tenang teh, dia mah ku aing geus disidakeun besekna sarua jeung ustad. Beureum baskomna ge. Jawab saja mbak ya. Ji haram jadul. Nyangga saya Bu ya. Tah laksanakeun ku urang. Haolan. Alhamdulillah. Tah sakamampu urang ke tahun hareup. Ya Allah nambahan deui tahun hareup nambahan deui geus tujuan birrul walidain. Moga-moga urang kabeh anu aya di dieu sing termasuk birrul walidain. Amin ya rabbal alamin. Sakitu nu kapihatur moga-moga aya manfaatna. Kulana nek terus kajawilan ieu teh ya. Hah? Langsung doa. Nggawekeun bae kana kiai. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi adh-dhahiran wa batina wa tahsuruna bi ibadika as-salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala ali wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa 'afihi wa'fu anhu wa nawwir dharihahu wa kaffir an sayyi'atihi. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala jamil anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.